Tapi ibu nage kudu tegas ulah main HP we hareupeun budak. Gitu tak ya Kang Abdu aya wargi kuring di dia Kang Abdu Hamzah. Ulah nyarek, heh adek jangan main HP saja. Cek budak nate ari mamah main naon eta. Terus kanyahoan ibu teh ku budak ibu weweaan jeung nu sejen. Aya sayangan kapangi we ku budak ibu teu berdaya tah sok kebijakeun sia ka bapak. Bapak nu kieu mah aing apalah. Ibu pemain saya kan pelatih. Oke. Beres. Jadi kieu we nyaritana. Geus. Terakhir kudu kumaha ieu kahirupan penyanyi alus. Kunaon penyanyi beri kieu? Kunaon tapi ka kieu penyanyi teh? Make hate, make jiwa. Eta penari tadi di mana? Di Indramayu, maestro penari topeng. Kunaon mun hebat kitu gerakanana? Make hate. Jadi Kang Dedi mimpin Jawa Barat kunaon make hate aing mah. Kabeh ge make hate. Kulantaran make hate aya rohan. Jadi ayeuna pangwangunan kudu make hate supaya aya erohan. Sri Baduga mimpin make hate eruhna teh bika ayeuna hirup. Pak Wali Kota ngadamel trotoar make hate, ngadamel pasar make hate, ngadamel bangunan make hate, melak tangkal make hate. Bakal hirup engke bakal aya kenanganna. Baheula pernah aya ka wali kota, ka celuk ka awun-awun, ka kocap ka jana pria, ka jamparing ka angin-angin. Namina Bapak Dedi hebat. Alhamdulillah, waktu harita Pak Wali Kota ngajabat di Kota Bogor teu aya randa. Kunaon dugi ka teu aya randa? Aya gerakan ngawin randa. Sadaya pagawe Pemda sadayana teu kenging aya randa kedah ditikah. Waduh. Eta bukti kacintaan. Hebat teu? Tapi nu ditikahna randa nu umur 70. Alhamdulillah. Saatos nikah karanda umur 70, 75, 80. Sadaya pagawe ngundurkeun diri. Kumargi lieur tiap wengi ngaeueut susu kadaluarsa. Kapro. Asik teh? Asik. Jadi iya ngomong ku hate teh kieu we, ngomong mada ngomong nage jeung rakyat. Lamun kuring ngomongkeun, saudara-saudara ingat RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025 2030 adalah visi misinya lieur iroh moal ngarti. Jadi pamimpin mah nyarita teh kudu kaharti ku pikir, kahontal ku ngan ngomong nu model kieu teh teu kabeh jelema bisa. Pak Wali Kota ge rada teu bisa. Sabab beda jurusanana sakolana. Pak Wali Kota can pernah dadalangan keur budak. Pernah damel lagi di KPK nu serius. Hebat mantake tertib administrasina. Ai kuring mapan sakolana ge sakola dapang. Oke. Oke, ya kita panggil orang yang paling sering minum susu kadaluarsa.